Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Seneng, ari maneh sekolah teh iraha liburna? Asa sekolah wae ya? Nya engke we meureun mah liburna. Engke iraha ieu teh? Nya engke teuing. Pan can dibejaan ke ibu guruna oge. Tong ngomong atuh Seneng mana teu ari teu apal mah. Ngan nasi geus dicokot acan ieu teh. Nasi naon mah? Nasi goreng. Bakal maneh panjang ka sekolah? Emang mama nyieun kitu. Rasaan di dapur mah awan nasi goreng. Maknya eueuh ieu. Eta dinu kata anu glowing geuning. Eueuh ah. Dinu kata glowing eueuh, dinu budug ge eueuh. Eueuh nya. Atawa mama can nyieun kitu ieu teh. Nya meureun. Nah, adanya ka Neng. Ka Neng mah teu apal naon atuh mah. Ka Neng mah masih kecil. Nya anak kecil teh sukuna buluan. Neng geus atuh lah poe na mah teu moal nasi goreng nya. Ya, hari Neng mah teu naon sih mah. Tapi berarti lamun kitu mah bakal Neng ditambahan. Har, nah ieu teh jeung hayang ditambahan sagala Neng. Iya kan cek mama lamun Neng bekal nasi goreng, duitnya dikurangan, duit bekal. Nah, kalau yang nama teu bekal nasi goreng, berarti duitnya ditambahan. Kitu pan kudu nama. Oh, nya geus atuh ari kitu mah. Asik, ieu mah bekal Neng jigana ditambahan. Tong maka inditnya maneh, mama edek masak nasi goreng, jeung bekal maneh. Beta nambahan bekal. Ternyata bakal Neng ditambahan, meni kecewa dah. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Nyet. Hei, kamu yang sopan ya itu mulutnya. Kamu juga yang sopan ya cokornya. Mending tuak taek wae, mana mah Jasmine. Meni viragena kadia kok jadi omongnya. Mau bekal nggak kamu ini teh? Ya bekal atuh Jasmine seperti biasa 10.000. Ari nasi goreng bekal teh. Henteu. Nah teh bekal nasi goreng atuh meureun aku awah fan tahun dahareun dong. Maneh mah meni bekal bage angger we minta ka Neng ra meuli atuh meni dari sekolah ge aya nu dagang nasi goreng mah. Gak mau meuli mah meni teu ngeunah keneh menang minta gratis. Duh, ada apa ini ya? Jasmine. Nah, kamu mau HP ieu teh yang dirajia ku Pak Koko. Nya mau atuh Neng kamu teh meni kan sekarang mah sekolahnya bebas. Jadi bebas mau ngapain juga. Kamu gimana we atuh mau HP? Bung Neng mah sieun leungit HP-na. Bung ade kur hiji-hijina. Ya enggak so atuh ari embung mah. Kunaon kamu Jasmine? Aku di remedial ini matematika. Alas ya, atuh Neng beureun sarua di remed. Pan Neng diron ka kamu saeutik. Maksud lo? Henteu kata ngata mah bohong. Jadi Neng milu di remed oge henteu ieu teh? Sawa. Neng bintang kejora. Nah aku kamu hungkul ini tak anu teu diremedna nih aneh. Maknya si Jasmine. Wow, ternyata Neng pinter oge nya. Teu sia-sia Neng nireun ka ditu ka dieu. Hayu orang berangkat ayeuna aku mau mengejar ini nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu. Wow. Hari itu meniriu Jasmine, tungguan Neng ih. Aduh, jadi oge ini nasi goreng. Seneng. Ya, ku mamang geus tindogan hiji ya spasi. Hah? Mah udah teh eueuh. Geus indit kitu. Eta si Ica lainnya. Ica? Ya Allah, Ica lepas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ari Ica geus di mana ieu teh? Nah jeung muncul ti kaler sagala. Ini Ica teh mama Neng habis minta bekal dari bibi Ica. Oh gitu. Iya tuh Ica. Apa ini teh mama Neng? Nasi goreng eta teh aya endogan hiji spesial. Oh jang Ica ini teh mana makasih mama Neng. Alhamdulillah rezeki anak yatim. Har, lain ieu lain jang Ica eta mah. Jang si Neng. Mama Neng mi HP ke pangmikeunkeun nya. Soalnya tadi teu kabawa ku si Neng. Si Nengna kabur indit. Oh, nya mama Neng. Kadenya eta pasikeun ka si Neng. Lamun Ica hayang mah minta we ka si Neng, bejakeun cek mama Neng bae gitu. Nya. Iya mama Neng. Sok atuh ayeuna mah geura indit sakola, jaga itu bisa kaberangan. Iya mama Neng. Tapi kalau mau Ica minta kasih Neng, pasti diberi nasa otik dah.
Darah lawe ada jalan sawareng kayak sana bikin kasih neng. Sudah teu kudu minta kasih neng. Mana tuh sabar ya. Ayana yang masih ada salapan bebel-bela aja mau RT. Rencoyon, mau naon eta? Ini mana goreng tapi bu Imas mama dibagi deh. Har, dibalik bisa meni. Kok kalau takut kamu dikit, pamit amat hampir aun. Tapi tenan kata, mana masih ada sarapan bebel-bela aja mau RT. Angges oge apa gawean di imah? Meni capeknya jadi ibu rumah tangga. Sekali-kali mah hayang dah itu jadi wanita karir gitu. Resep juga nanti. Punten, mending. Aing karek santai geus diganggu. Ulu ngoliat. Sok molor deh kadinya sok. Tah, jeung mana? Maneng, punten. Naon atuh Imas mana teh meuni weh kieu jojorowokan ieu? Naon? Ieu mah maneng Mas rek mi HP kunci. Ya. Meniku anggernya maneh geus mihapekeun kunci teh di ka mana atuh? Dek iya maneh Mas berpacaran kita jeung RT. Ada meni gaya ieu berpacaran dua remaja kolot. Nya kudu atuh maneh kita teh dua insang yang sedang di mabuk asrama. Asmara mana teh asrama. Emang eudeuk pacaran ka mana ieu maneh teh ya? Ya ka ditu atuh mama neng dek ka kota pandek ya dek sarapan bubur pirang terusnya geus eta teh meuli maca terus geus eta langsung nanya nonton bioskop gitu di Taskal. Gitu eta teh. Terus arisana iraha tuh? Arisan naon eta mama neng? Make jeung arisan naon ari maneh? Nya eta arisan jeung ibu-ibu teh geuning. Pan ayeuna jadwalna di imah maneh? Alah ya, anu bener ya teh. Ayeuna arisana lainna isukan atau morong? Ayeuna lain isukan. Panggeus dibejaan kamari ku Bu Erna dina grup, geus di reminder. Alah, kumaha atuh nya? Ieu mah can beberes di imah. Kudu kumaha? Nya mah geus atuh engke beberesna imah balik pacaran, be dibantuan ku Bu RT eta be romantis gitu. Oh ya, bener oge mah neng. Tapi mun kieu kumaha neng? Kieu kumaha ieu teh Imas? Kumaha nya lamun ayeuna teh arisan di imah neng gitu kan. Nah ke pas bagian mama neng nu meunang tah arisanna di imah Imas. Kumaha tah? Lamun kieu teh kumaha? Har, nya teh bisa kitu atuh. Pan mana anu menang arisan ge mah nya di imah mama neng ngayakeun arisan ieuna kumpulanna. Teu kaci kitu mah. Embung Duh, kumanya? Ya mas teh cinta keburu pan ya mas ada pacaran heula ya mana ya mending beredukasi juga RT. Nya montong pacaran we atuh Imas mana teh lah meuni make deui pacarana arisan heula ayeuna mah. Bogo teu bisa soalna pan bubuk RT tutina kur poe ayeuna hungkul. Jadi dia mau manehnya, yosnya teu naonnya. Da bagernya. Mending ngagadakeun teh ari si Imas suri Mas nanggeus bae teu naon di mama neng malah bae teu naon. Alah, aduh, ini bager maneng. Pokoknya mah kayak mama neng lamun non ngelondri kayak Imas. Kok Imas jadi diskon 0,001%. Kumaha bager kan Imas. Diskon naon Imas? Samet kitu teu karasa henteu satai kuku acan. Pokoknya mah di diskon ku Imasnya spesial hari naon? Hari uang pas eta mah. Heueuh lah. Mana tuh? Mana naon teh? Jangan nabrak segala. Nya duit arisana atuh mana teh Imas? Maknya mana mau mayar eta arisana? Mana? Aduh, geuning Imas teh poho, ternyata teh kudu dibayar ya arisan teh. Tapi katanya jangan beli maca tapi maca mah minta ke Bu RT. Ya mana? Nyesok atuh enak mager ini cuk lah. Yang satunya hari kitu mah Imas ini tulangnya. Teu kuat hayang minum maca berdua bersama Bu RT. Heeh. Nih ngagadakeun teh nya si Imas Marimas. Aya pamolana teh. Dasar si Imas Laundry. Ari mama neng geus siap canya eta pergi arisan. Tinggal heula ah. Ari si Imas mending ngagadakeun teh nya. Ya kita memberen ditukeran kamar teh Imas sama neng heula meunangna gitu jadi moal rugi. Aing mau menang arisan henteu. Arisan aditen urang. Rugi aing mah. Punten mama neng.
Neng. Har, nah itu kadon sasapu yang gerak siap-siap ya. Nyapan keur ya gewerna keur siap-siap. Naon ieu teh maksudna? Siap-siap naon ieu? Nya keur siap-siap. Iya, keur meresan imah. Pan di imah Mama Neng ya arisana. Nah, di imah Mama Neng, apanan si Imas anu menang mah ieu? Atau Mama Neng gitu kamari teh? Si Imas nu menang mah. Terus nah, atuh lamun si Imas anu menang mah, arisana di imah Mama Neng ya teh? Si Imas narik bobogohan yang si RT cenah ngomong nanti ayeuna di imah Mama Neng tak engke pas bagian Mama Neng di imah si Imas gitu. Oh gitu nyanggeus atuh lah hayu orang dar di mana ieu teh arisana palebah mana nya di jero we atuh Bu Erna geus disapukeunna tuh. Ah meni terame bosan di jero mah orang di dinya tah dina taman nya enggeus atuh ari deuk di taman mah Mama Neng nyokot heula eta karpet tungguan nya. Nyasak Mama Neng, asik resep ieu mah arisan di taman meni juga film Indosiar wae da Di mananya karpetnya di kamar si Seneng gitu. Meni geunaheun ieu suasanana nya, angin sepoi-sepoi anu haja-haja duh meni jadi tunduk kieu barang golehna saeutik bari nungguan anu datang. Aduh. Nikmat kieu Gusti Nu Agung Ya baana karpetna aya. Har nah itu jangan golar segala. Iya atuh Mama Neng. Suasanana kuat ka mendukung kieu. Langit cerah, pepohonan hijau. Aduh, jadi we tunduh Ibu Erna teh rada hayang golar saeutik gitu. Meni aya-aya we nya Ibu Erna Sumarni nya geus eta karpet ka diambarkeun nya. Mama Neng nyokot heula makanan. Har, aya makan-makanan ieu teh Mama Neng. Nya aya atuh, kada eta karpet ambarkeun nya. Siap Mama Neng. Aduh, ambarkeunlah karpetna. Halo, Spada. Apakah ada orang di sini? Halo. Punten, mangga. Orang, hai, hayu. Mana sih orangnya ini teh? Naonnya Mona asengan. Manya. Mona karek inget yo. Pada yang nanti arisan. Mama Neng geus inget can nya. Mama Neng. Iya, Bunda. Manya. Warna jeung nol didinya sagala yo. Kenaon? Keur nyiapkeun karpet Bu Erna teh. Apana di dia arisana ieu teh? Oh, gitu ya teh. Nyongos atuh Bunda kadinya. Sok diantos Bunda. Oke lah. Nah, ieu teh arisana di imah Mama Neng nya. Pan anu meunang arisana geus si Imas. Mah enya. Nah, itu jadi kieu nya. Bunda jadi bertanya-tanya. Bu Erna, ngobrol jeung saya. Eta si Bunda. Jadi konsumsi kita hari ini apa Mama Neng? Nasi goreng Bu Erna ieu teh. Mama Neng teh sempat balanja atuh da ngadadak si Imas teh ngabejaanna jadi saaya-aya we nya hampura ya. Iya Mama Neng sakieu geus uyuhan ya. Tak udah dikunci lah ada maling bro. Halo Spada. Hai ada orang Gami. Kemana sih orang teh? Tiga dari tadi nih gak nyaut-nyaut. Ih, arisan gak sih? Ratna, kur. Kenon iya mana dadinya? Maknya? Ini Ratna teh lagi nungguin si Imas. Kan arisan di rumah si Imas hari ini. Maknya? Nah ada di imah Mama Neng lain di imah si Imas. Loh, kata siapa ini teh Bunda? Cuk Bu Erna biyo. Ayo orang ke imah Mama Neng. Ayo. Mending gak balik pisan deh. Gak ada yang ngasih tau Ratna. Harus karumpul gening. Punten ibu-ibu. Maknya. Mangga. Alam, negerahan kieu nya ada taman, ada karpetan. Maknya mending resep yuk. Loh, kok udah pada kumpul sih ini? Kok gak ada yang ngasih tau Ratna ini teh sekarang arisannya di sini? Ngedadak ya Ratna. Sok we dia. Ya kan seenggaknya ada yang ngasih tahu gitu, Meni. Terus mana si Imas kok nggak ada sih? Ratna si Imas teh kerja itu ke kota, bobogohan yang si RT. Oh gitu, tapi ini jadi kan arisannya, meskipun si Imas gak ada tapi jadi kan? Ya jadi atuh Ratna, si Imas kita naon, anu penting mah duit tadi setorkeun. Intina mah duit. Iya juga ya. Tapi si Imas mere duit kan Mama Neng? Henteu. Manya, kumaha tuh Mama Neng ari kieu meureun telengkap ya anu meunang teh kita duit kurang manya. Loh, kenapa ini? Kesurupan tah? Takut banget loh.
Menggeus tadi geus di PHP-keun ka Mama Neng meni. Sok enak mah kumpulkan duit tak kumpulkan. Oh, geus mah eta acan. Nih. Nih. Ya Mama Neng duit Bunda mak nya tah. Meni di alung-alung tehnya si Bunda. Sok barna. Oh. Ya. Nah. Tinggal Mama Neng aja si Imas. Nah, pas sok barna gerak kocok. Har ibu-ibu, keur naraon ya? Keur arisan Bu Haji. Har, keur arisan ya? Ibu Haji miluan atuh, euy. Maknya, tuh bisa tuh Bu Haji, apa geus berjalan ya, tuh bisa nambah anda anggota tuh bisa. Sorry Ji, Anda belum beruntung. Har, teu meunang miluan ya teh Ibu Haji. Jelema terhormat kaos Ibu Haji teu meunang miluan ya teh. Henteu. Oh, kitu. Da geus atuh aya teu meunang miluan mah Ibu Haji mandek diuk we di dieu. Ya geus atuh ari kitu mah urang mulainya ari sana. Kira-kira saha nu meunang saha ye? Cimura. Duh, mana? Teu kalorol ku angsa. Saha kira-kiranya? Please, semoga Ratna. Soalnya Ratna mau krimpet. Yuk, semoga Ratna bisa yuk. Mama Neng, selamat Mama Neng. Mama Neng menang ya, Mama Neng. Aduh, Iya, Mama Neng menang. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Mak Dapat lagi. pada mau bundaun nih batur wae menang. Nah, sekarang tinggal penyerahan duit arisan. Tapi di mananya duit arisannya? Iya, di Mama Neng. Pan ketua. Oh, ya, pan Mama Neng ya ketua nah. Jadi teu kudu serah terima merenya, teu kudu lah. Maknya, ya teu kudu atuh Bu Erna. Kan itu naon bobogoh mah dibagikeun ya. Har Mama Neng, eta konsumsina bagikeun. Oh, nya, kalau atuh Mama Neng alasannya. Loh, ada konsumsinya ini teh. Tau gitu Ratna gak makan dulu dah tadi. Langsung kesini aja. Ya Ratna, jangan mana? Thank you. Thank you Elsa. Mau jatuh. Ya, Berna. Operkan kasih Bunda, ya. Ya Bunda. Maknya, juga nikmat yang mana nasi gorengnya katinggal itu merah-merah cabe mah. Maknya. Iya, Bu Erna, ya. Satik ewangnya, deh. Aduh, nuhun Mama Neng. Cing orang cobian, iya nasi goreng teh. Nikmat. Tapi lamun ditambahan sayur asam Bu Erna, begini nikmat dah, iya. Ari Bu Haji kernaon ieu teh kada ngalamun didinya? Har, emang kunaon kitu mah Neng? Ulah teu meunang atuh. Nya enggeus atuh ari kitu mah ari ulama Ibu Haji mandek balik we. Kadon balik ieu teh. Waya kadi urang tuang ieu nasi goreng bareng hayu we ya. Ar, Ibu Haji ge diajakan ya. Nya diajakan atuh Bu Haji, mah nya henteu ya. Waya ade we ya. Nya enggeus atuh Ibu Haji kadi nya nyamperkeun. Sakal mama kadon diajakan ih. Bae atuh Ratna ieu meni karunya. Mana ya anu Ibu Haji Mama Neng. Ratna. Ya, tah, pe. Har, dibere aja ke babakona ya teh meni. Nuhun pisanya Mama Neng meni bager ka Ibu Haji teh. Sok tuang. Meskipun cuma nasi goreng tapi nikmat banget ya kalau makannya sama-sama. Nikmat. Kurang. Dia kenapa? Har, kata mana melag? Kala turun kota, kala tunggu, kala. Kamu apa aja? Nah. Yang nggak satunya hari ketemu impak. Dek di taman mah, pamaninya kok.